Duh, sedang angin badak main kolecer. Mantap. Kang, punten bae tumaros abdi teh Kang. Ari bumina Pak RT terang. Pak RT, Mun ari ku akang geus di tangan can usaha heula atuh sameh nanya teh. nyiapan ieu teh abdi teh nuju milari. Kusabab abdi teh terang dinaroskeun. Oh, tah. Akang ayeuna mah lurus yeuh. Mun, Hin di payun aya jalan ageng, mun. belok ke kanan. Tah, di dinya aya pagar warna coklat. Oh, eta bumi Pak RT teh. Sanes posyandu Kang da mah. Ben, bobogohan teh 5 tahun. Nya emang kunaon gitu ya? Atuh, atuh cek si mamah oge geuningan. Mewah bobogohan galila teuing teh. Nya siang. Terus kumaha tuh eta ayang, hayangna ayeuna kumaha? Ieu, kumaha tuh ayeuna mah urang nikah we ah. Geus 5 tahun itu bobogohan hayu. Bobogohan. Nikah. Ari ayang jual ngajakan nikah. Pan ayang teh apa meureun? Aku teh kuliah kene. Oh, yang sia kene. Tapi yang Naon? kumaha lamun poe Minggu nikahna? Apa Minggu mah libur? Si Gopar leuh euy. Beneran anjir, curhat aing ah. Par, tenon euy. Iya, mau dikasih lagi. Anjir urang teh euy, aya obrolan hayang curhat saeutik mah euy. Aduh, hai, waduh, hai. Ye, urang teh obrolan ieu teh euy, hayang curhat. What? Aduh, sis. Ih, siapa? Aduh, hai, Saya ngomong teh balik. Aing teh obrolan datang-datang adu mah haja ka maneh. wes, aduh, hai. Waduh, aduh, hai, sis. Monyet lah. Obrolan. Ini dunia teh geus kolotnya. Nah kumaha gitu? Mane mah ngomongkeun dunia. Oh, cuma gawe aja dong ngomongkeun dunia. Hek, arasakeun kumarane. Hek, ayeuna pokokeun dina berita bencana di mana-mana. Panyakit nu aneh terus aya ayeuna mah geus dararatang panyakit nu araneh teh. Nya bener ku kitu teh mah. Maneh nen. Tah, berarti ayeuna mah urang teh nya yeuh kudu sing bener ibadah salat sing ngaraji tuh pengajian daratangan tiap minggu. Si nen. Jadi anak urang kudu maha tuh urang-urang nya. Ih, sia mah teu ngadenge cek urang oge ibadah. Yeuh, ayeuna mah kieu. Anu hayang asup ka surga sok ngacung. Sakali deui nya ieu. Saha nu hayang asup ka surga tangtung. Urang atuh ah. Pan urang yang asup ka surga. Yeuh, ari maneh cicing wae. Maneh mau masuk ke surga? Ya hayang atuh. Saha nu mau asup ka surga?
juga. Nah, atura mana mah tengah cung tenang tuh. Yuk, ya. Saha nu embung juga, mau mikir kemana nih? Tapi nu jadi pikiran orang tengah cung teman tuh. Emang kak sudah narik berangkat ayeuna? Goblok. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh. Dupi Pak Naya di bumi. Ya si bapak teh di Pekalongan. Oh, di Paluan. Mohon. Balik aya periogian itu. Mohon. Atau sampai sakedapat tuh. Oh, mohon. Di atas kopinya. Mohon nagar-nagar. Duh, ini kemana sih ada nilai dingin dah. Bisa kemana gitu. Gimana ya cari dia? Ini Pak RT kalau resan, ini teh dongkap ninganan ayah. Sulilah di dia siapa? Tosan, ini tosan teh cote. Aya naon. Kieu cote. Hayang nungguan Pak RT teh hayang kebagian BLT siga batur itu kebagian beas. Sembako, ayo tuh hayang kebagian ih. Nah saha coba anu geus dibagi BLT dan can turun ti dituna oge pararane. Hari tadi nih si Jajang ningali teh Ucu teh memanggo bea sakarung ka imahna eta teh. Ya Ucu teh ningali hayang kebagian gitu BLT teh tuh. Oh dari Ucu si Jajang. Si Jajang mah lain beas. Nah, panggulna oge. Keusik keur kuriap imahna pancan angeus. Lain. Eta mah beas tadi Ucu ningali di papanggul teh ku si Jajang ka imahna. Nari Ucu geus beunang di bejaan geus puguh keusik. Dasar kesel nini teh aya ngarudet ah. Ya, minum. Ari mana yang beli alus gitu eta awakna ih. Mau dah obat naon sih? Langsingnya. Oh. Ya, atuh ada vitamin yang olahraga. Oh, ada vitaminnya. Urang gak nurutan atuh coba me langsing siga jenong gitu. Ih, meni anu seksi me. Oh, cerita yang langsing. Ya tuh. Oh, Tapi yang ulah nyesel engke tapi nanya soalnya perjuangan teh kumaha atuh perjuangan kumaha carana atuh coba. gampang pisan hayang langsing cik Oh, aku kieu me seksi gitu bulu. gampang cek Kumaha? teu ayeuna eueuh kan di tukang di teh aya rel kereta api tah eueuh teh sarena rel kereta api teh kan tagelas langsing Si goblok atuh teh mah eta modal eta langsing ka aing teh. Siap, action. Punten. Assalamualaikum. Teteh. Dupi Pak Naya di bumi. Ya si bapak teh di Pekalongan. Oh, di Paluan. Mohon. Balik aya periogian. Mohon. Atau sampai sakedapat tuh. Oh, mohon. Di atas sepertinya. Mohon nagar-nagar. Pan ieu mah beunah ari kieu mah. Tah, urang bayar hutang nu kamari nya anu 50.000 teh tah urang dibayar. Action. Kuota di sebelah wae.